Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala al-ilma ala sifatil kamaliyah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man sami ibadihi bil ma'asalil hukmiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah ta'ala bi jamil kamalatil ubudiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala'a Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalil ala jalla wa ala wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalil astan wa sara sallallahu alaihi wasallam masruran mansuran wa ala alihi wa ashabihi wassalikina ala nahjihi fanalu khairan wa akhiran. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Al-hadis sadaqallahu alladhi wa sadaqa rasuluhu habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para alimil ulama, para asatidil kiram sanatil mulyaqin, anu parantos nampi kamuliaan ti Allah Subhanahu wa taala, senantiasa Allah nabi-nabi kamuliaan. Nabi-nabi kamuliaanana kamarantana urang doakeun supaya dipanjangkan wiswa anu barokah kalawan biasa ngabimbing kaulah sadana sulaku umat. Bapak-bapak, para santri oge sadayana, para jamaah syariah anu sangat dimuliakeun, mudah-mudahan aya dina kamuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oge teh hilap aparatur pemerintah, Bapak Lurah alhamdulillah hadir di tengah-tengah orang sadayana. Pertemuan yang kedua, Lurah baru hadir di tengah orang. Mudah-mudahan doakeun Lurah, mudah-mudahan kapayuna selalu eksis hasarengan jeung urang dina majelis taklim sampeyan. Oge Bapak RT na, Bapak RW na, oge teh hilap ya, masyarakat Soraya anu sami sangat dimuliakeun, dan mudah-mudahan kenging kamuliaan Allah Subhanahu wa taala. Langkung teh payun hayulah urang manjatkeun puji tasyakur kehadirat Allah bahwa dina saat anu mulia ieu urang biasa bersilaturahim berkumpul ngariung dina ieu tempat nyaeta tos kamahlum ngalaksanakeun pangaosan sahariah. Mudah-mudahan urang calikna dina ieu tempat aya dina rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala dihampura dosa. Salawat salamna selalu dicurahkeun ka junjungan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargina, ka para sahabatna, dugi ka urang selaku umat. Amin ya rabbal alamin. Kanggo pembacaan kitab anu kadua ieu nyaeta kitab Nashihul Ibad dina halamana 41. Dina maqalahna maqalah sabiatu wa isrun, maqalah anu 27 sebenarnya ya. Mane sasana buntutna ya. Dina wala yatibun naharu illa bi taatika. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa midana bi asrarihi. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wajiran min ahli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin kamala nihayata li kamalika wa dani kamali. Wala yatibun naharu illa bi ta'atika ay bi muwafaqati amrika. Lan oranana bagus anaharu apa awan, oranana nikmat
oranana manis, oranana wangi, yatibu. Anaharu apa awan illa bitoatika angin kalawan toat ing Tuhan. Aya bimuma pakoti Amerika tegese kalawan metuki ngakuri perkara Tuhan. Wala tatibu dunya illa bidikrika lan oranana bagus apa dunya illa bidikrika angin kalawan dikiring Tuhan. Ruya dan diwatakan apa anahu sallallahu alaihi wasallam qala iku ngadawuh Nabi inna dunya ing lapat inna dunya malunatun malunun mafiha illa dzikrallahi wa ma walahu wa aliman wa muta'aliman. Inna dunya satune dunya malunatun iku kang den laknat malunun kang den lanet ma apa barang pihak kang tetep ing dalam dunia illa dzikrallahi angin dzikir ing Allah wa ma walahu lan barang kang nulungi ya ngurus atau nulungi ya dikra aliman ing dikra wa aliman lan wong kang alim wa muta'aliman lan wong kang belajar. Rawawis ngariwayataken ing hadis An-Nasai sapa Imam Nasai wabni wabnu Majah lan Ibnu Majah. Wala tatibul akhiratu illa bi'afika. Lan oranana bagus apa akhirat illa bi'afika angin kalawan pangampura Tuhan. Wala tatibul jannatu illa biru'yatika. Lan oranana bagus apa surga illa biru'yatika angin kalawan ningali Tuhan. Ruya dan diwayatakan annahu sa'atan apa sa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum adahu Nabi lama batallahu adama minal jannati lal ardi lama batal samangsa sawaktu nurunaken sapa Allah adama ing Nabi Adam minal jannati saking surga ilal ardi maring bumi hajina alaihi kullu syai'in maka nalangsa alaihi ngatase Adam kullu syai'in apa saban-saban perkara jawarahu kang natangga ya kullu syai'in Adam ila zahaba wal fiddata angin emas lan perak. Fawhallahu ilaihi ma inni jawartukuma. Fawhallahu mangka aweh bayu sapa Allah ilaihi ma maring dahab lan pido atau satu penafsiran ma eta ilaihi ma eta kana Hawa wal Adam. Jadi lamun kana ilaihi ma kana dahab wal fidota penafsiran angka sanas deui sebab aya dua penafsiran ulama. Lamun ilaihi ma kana Adam jeung Hawa pasti penafsiran sanas deui. Kitu eta. Ya. Ilaihi ma eta didinya. Ini jawartukuma bi abdin min abidi. Ini satune isun jawartukuma iku ngaluaraken atawa natanggaaken isun ing sira karo bi abdin kalawan hamba min abidi saking pirang-pirang hamba isun summa habatuhu uparitu namanya summa habatuhu maka kari-kari nurunaken isun ing abdi min jiwari kumasaking natanggane sira karo pazina mangkana langsa alaihi ngatase abdi kullu sain apa saban-saban perkara jawarahu kang natangga ya si abdin kang natangga ya si kullu sa ing abdin ila antuma angin sira karo faqala mangka ngucap ya dablan bidong awalan Adam kan ya dua Adam lan Hawa berarti faqala maka ngucap ya Adam lan Hawa atau Nabi Hawa lan Adam atau Adam lan bidong ilahuna wa sayyiduna anta alam annaka jawartana bi ilahu ilahana ya pangeran kita wa sayyidana lan gusti kita
anta utawi tuan alamu iku leuwih uninga ana kasatone tuan jawaratna iku natangga akan tuan yang kita bihi kalawan abdi wa huwa taya abdi laka iku kade tuan mutiun kang taat balama asoka maka samangsa maksiat ya abdaing tuan lam nazan maka orana langsa kita alai ngatas abdan bahwa Allahumma angka awewa yusapa Allah ilaihi mamari Adam lan Hawa wa izzati wa zalali wa izzati lan demi kamuliaan isun wa jalali lan kagungan isun la ajajtukuma yakti ngagungaken temenan isun ing sira karohata layanala malah orang marang oleh kulo sayin apa saban perkara ila bikuma angin kalawan sira karoh rawawis ngariwataken ing hadis Dailami sapa Imam Dailami wallahu a'lam bimuradi wala yatibun naharu ila bitu'atika hadis anu nomor ke-27 anu awalna diriwayatkeun ku Imam Yahya bin Ma'ad rahimahullahu taala anu saterasna eusin aya hadis nyaeta nerangkeun bahwa urang diparentah taat ka Allah Subhanahu wa taala dina sapoe penting 24 jam sapoe penting aya 24 jam urang 12 penting 12 wala yatibun naharu teu kasebut bagus teu kasebut indah teu kasebut endah eta poe urang dimulai urang isuk meletup sampai urang penting ya. Bila mana eta poe teu dipake suatu pagawean anu ngakuran kana perintah Allah tegasna mah hanya eta taat teu aya poe anu paling bagus anu paling nikmat iwalti eta poe teh dipake perkara anu ngakuran kana perintah Allah taat ka Allah tages kalimah ieu ya, hadis ieu ngajarkeun ka urang 3 perkara hiji nyaeta urang ya, ulah katungkul ku harta ya, kebahagiaan lain dina harta kebahagiaan lain diukur ku harta ya, duit loba harta loba ya si jabrik dipikir si jamrong di kolong ya lubak lubuk loba deleun loba cekelen tapi kebahagiaan eta lain diukur dina harta tapi ieu teh diukur dengan taat ka Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan lain diukur dengan lobana urang jalan-jalan bubungahan ngalamun jauh ka Allah tetapi anu leuwih bagus mah nalika dina eta urang poe aya sujudan aya nyaeta urang istighfar aya sholawat aya salatna aya nyaeta ya tutulung kanu butuh tatalang kanu susah ya geus eta taat ngaranna ka Allah Subhanahu wa taala bisa nulungan kasasama lain ngaukurnya eta di luar ibadah dina ibadah kesat doang tadi cak si imam teh inna mogok si imam tah eta urang kudu bisa urang teh lamun si imam geus mogok itu eta mah kira eta nulungan ya bisa innalillahi doang karituna inna atoinakal bejaan ku urang tah inna atoinakal kal kausar eta mangrupakeun sami mah eta mangrupakeun nyaeta pahala sunah ka urang dina urang ngalaksanakeun taat ka Allah ya anu kaduana waktu ieu kudu nyaeta aya hargaan
waktu ti urang mulai isuk sampaikan ka urangnya eta penting ieu waktu kudu aya hargaan, waktu kudu aya berharga ya. Jadi disebutna al waktu kasayap, waktu itu baikan pedang. Lamun urang teu bisa waktu is time eta mah lain pengusaha eta. Waktu itu adalah uang, is time. Ya. Jadi waktu is time mah waktu itu adalah uang, eta mah ngaranna lain waktu lain dipakai toat ka Allah. Diisuk sampai penting eta nyuar duit bae. Ya. Sebab tadi judulnya ge waktu itu adalah uang. Ya, tapi lamun urang waktu kasayap, waktu itu adalah pedang. Ya, di mana lamun eta pedang urang teu dipake teu digunakeun kana jalan hade, pasti eta bakal nyaeta bahaya ka urang. Ya. Jadi gunakan waktu sebaik-baiknya. Ya. Mempeng isuk meme datang berang, memeng berang meme datang sore, mempeng sore meme datang penting, mempeng penting meme datang mempeng lowong meme datang urang sibuk. Gunakan waktu kurang sebaik-baiknya, gunakan waktu kurang saendah-endahna. Waktu anu 24 jam ieu sak itu eta waktu anu geus dibagi ku Allah Subhanahu wa taala urang pikeun nyaeta ibadah, pikeun muamalah, usaha, pikeun urang nyaeta istirahat, geus dibagi-bagi eta. Jadi urang kudu bisa membagi waktu jeung ibadahna, jeung usahana, jeung istirahatna ya. Tapi aya oge nya aya dibalik, aya nu waktu dipakai usaha kudu nama eta waktu dipakai istirahat, dipakai usaha. Jadi ilmu careun aya aya kudu nama hees istirahat, kepala pakai usaha. Jadi aya oge ilmu careunnya. Jadi kumaha nya eta manusiana eta mah. Ngan anu lolobana mah anu geus biasa geus kamalum anu diparentahkeun ku Allah. Penting eta kurang dipakai sare, penting eta kurang dipakai istirahat. Karena sehari penuh urang geus ngalaksanakeun baik ibadah anu secara langsung hubunganna jeung Allah atawa ibadahna anu aya hubunganna jeung kepada manusia. Ya, geus gawe, geus segalana, geus nu kaleuweung anu ka pasar. Tah ti penting mah kurang dipakai istirahat. Istirahat. Pada jeung ilmu caranya. Nah, eta dipakai toat ku urang, ulah dipakai maksiat. Berarti lamun eta diisuk sampai urang penting ya, teu aya sujudna, teu aya istighfarna, teu aya sholawatna, teu aya salatna, maksiat bae umpamana. Berarti eta poe-poe urang eta teu bagus. Poe-poe urang eta teu indah. Ya. Geus anu bagus mah waktu anu 24 jam eta kurang dimulai isuk sampai ke penting kurang dipakai taat ka Allah. Artina taat eta sakabeh pagawean urang akur jeung parentah Allah. Sanajan bari jeung ka pasar. Ya, hari jalma taat mah datang ka pasarna. Ya, padagangna moal murangan kiloan, moal murangan takran, anu patanina tukang nyawa moal ngageser-geser galengan sebab geus diniatan taat ka Allah. Makana urang sok aya doana deuk sare urang ngadoa heula bismika Allahumma ahya wa bismika amut, supaya urang sarena diberkahkeun ku Allah. Encan urang ditambah sarena teh cenah dina keterangan anu sanes teh ya. Maca surat kulhu, maca surat ayat kursi, maca surat falak binas. Mapadeg amat teh kayak laju urang kudu mentakeun pangampura ka seluruh jamaah mukminin mukminat sakolong dunya. Ya, dengan tik itu urang teh dedera. Tinggal urang maca istighfar, astagfirullahaladzim, aladzila ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jamil ma'sum wa lil jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat eta ge sami. Dek Quran dek sare kudu namatkeun Quran heula.
maca kulhu 3 kali sami bae cenah kitu. Ya, maca kulhuna tapi nu beres, nu bener tadi teh ya, ulah dina salat bae eta. Maca Quran eta urang ulah dina salat bae anu bener, dina luar salat ge sami bae. Sebab dina irsadul ibad ge terus dibahas. Sekalipun urang di luar salat maca Quran lamun urang hayang menang pahala kudu beres. Kudu tartib jeung nyaeta sesuai jeung makharijul hurufna. Mun hahal mun khoho ya pentingna eta urang ngaos karena makharijul huruf. Maca kulhu urang 3 balik ya sebab maca kulhu mah ya, maca kulhu sakali sami urang sami sareng maca Quran saparapat Quran. Dong kumaha maca kulhuna tadi maca kulhuna nu endah nu beres makharijul hurufna. Maca kulhu 2 kali sarua jeung maca Quran pahalana satengah Quran. Ya 2/3 Al-Quran. Komo eta mah maca Quran maca kulhuna 3 kali. Sami sareng urang satamateun Al-Quran. Rek sare. Pokona mah di ijajahan heula, diajimahan heula mah urang rek sare. Ya sebab sare eta miniaturna urang maot. Lamun urang hayang nyaho kanu maot eta doang sare gitu. Tunggu kumaha gitu teu karasa. Ya. Tegas makana diajimahan heula sare urang didoaan. Ya. Nalika urang udang sarena dibaca ge urang doang. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi masir wa ilaihi nusur. Gusti rok si abdi tadi geus paeh keur putih. Nu luhur paeh nu handap Biro nu handap. Lamun hudang eta nu handap ngilu hudang. Nah, sebab tadi keur penting geus paeh urang dihirupkeun deui wa ilahi nusur kembali deui ka Gusti. Nah, terus urang dieusi eta awal daripada beurang urang eta ku urang ku salat subuh. Lamun salat subuhna urang berjamaah. Ya. Eta pahalana luar biasa. Ya. Dosa-dosa urang nyaeta di pura-purakeun. Ya. Beres urang salat subuh dina kitab Bidayatul Hidayana dipraktekkeun pan kamari ku urangnya. Ku guru urang geus dibejakeun wiridana di tas salat subuh sampaikeun kana waktu duha. Ya, sameme duha. Tadi mah urang sampai 2 salat sapar heula nya. Salat sapar heula 2 rakaat. Usolli sunnatan lidambil balai. Rakaat ini mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Terus urang salat duha. Ada bae tah. Ya. Kumaha cenah lamun katinggalan ieu salatna ieu. Bah, kumaha eta? Salamun bae cenah geus. Salamun qaulam mir rabbil alamin. Salamun ala Musa, salamun ala Nuh, salamun ala Ibrahim. Terus disikat tinggalin mah salat sunah saparna eta ku maca salamun bae aya genep kalimah anu bila mana dibaca salamun 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 ala Nuh, salamun ala Musa, salamun ala Ibrahim. Hai dina eta teh. Eta bisa nyalamatkan urang ikhtiar urang supaya urang di singkirkeun tina balai anu dipurungkeun dina irobo kasan atawa hari hulam mah nya dikir hulam salat teu kaburu geus sedekah bae. Alhamdulillah ya sedekahna Allah banyak. Kupat ge sabaraha eta? As-shadaqatu tadbaul bala mencegah dari balaingan sodakona diiringi nyata orang ku ikhlas ibadah naon bae bila mana ku orang diiringi dengan ikhlas insya Allah ciri bahwa eta ibadah orang diterima ku Allah sebab orang tenyaho ya, terang orang ibadah orang diterima jeung teu nengen minimal aya cirina bela cirina eta gitu ibadah nanya eta dibarengan ku ikhlas status bila mana eta poe dimulai isuk dipake duha terus geus duha lamun teu kaleuweung
lamun ka pasar mau usaha ya, lamun nongcai keur harasa cai usaha aduh kami mah cenah teh usaha kami mah teu kaleuweung kami teu boga leuweung nah tah anu bagus mah cenah ge tolabul ilmi nyaeta urang nyiar kana tolab ilmu eta anu leuwih bagus. Maka eta poe-poe urang eta bisa disebut bagus bila mana dipakai taat, dipakai ibadah urang teh mulai meletek sampaikan ka urang meletup tisuk sampaikan ka urang soleh. Wala tatibud dunya ila bidikrika. Terus anu kaduana moal bagus, moal kahitung bagus, moal kahitung endah eta dunia ila bidikrika kecuali orang selalu dikir ka Allah, selalu orang ingat ka Allah. Tah geus ya hirup di dunia urang nyata paling nikmat. Ya, hirup di dunia paling nikmat eta nyata dipake ku urang ingat ka Allah, dipake orang dikir ka Allah. Sanajan hatena di pasar, sanajan awakna di pasar hatena ingat ka Allah. Sanajan awakna di pagawean di kebun tapi hatena selalu nyantel ka Allah, selalu dikir ka Allah, selalu ingat karena panggilan Allah. Tamaka ieu dunia anu paling bagus eta selalu urang dipakai dikir ka Allah. Ya, karena ya, bila mana eta hate teu dipake dikir, teu dipake ingat ka Allah, sanajan nyaeta urang aya dina tempat saha, sanajan aya dina lampu sorat muswat eta hate poek-poek. Ya, sanajan hirup lubak-lubuk loba dunia, mobil mewah 5 bertingkat, perhiasan loba, tapi lamun eta hate teu dipake dikir ka Allah, tapi lamun awak teu dipake dikir ka Allah eta miskin bae, eta jalma miskin bae, jalma fakir bae. Tegas jalma anu sugih mah jalma anu selalu dikir, selalu ingat ka Allah Subhanahu wa taala, hatena selalu nyantel ka Allah Subhanahu wa taala. Ya, sabab hate urang mah eta lir ibarat besi lamun teu dipake eta besi karatan. Kumaha cara ngalengitkeun karat? Dihamplas, digosrok eta besi. Begitu pula hate urang, bila mana kurang hate teu bisa dipake dikir, hate teu dipake dikir eta seperti besi karatan, hatena karatan. Hate teu dipake dikir seperti karat, pikeun ngalengitkeun karatnya eta dipake dikir ku urang. Tanggeus eta dikir pikeun ngalengitkeun karat-karat anu aya dina hate urang. Semakin orang loba dikirna, semakin hati orang bersih ka Allah Subhanahu wa taala. Carana eta ge sebab ala tatmainul qulub la ilaha illallah. Jadi dikir eta loba bikin ubar, bikin segala. Ya, terutama eta dikir eta ala tatmainul qulub. Pikeun nyaeta ngubaran hati urang, memberikan ketenangan jiwa raga ka urang. Tegas bagusna eta dunia teh kecuali dipake dikir ka Allah. Ya. Ieu aya satu riwayat anu di nyaeta ti Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa ieu dunia teu aya nanaonan lamun teu dipake taat ka Allah, lamun teu dipake dikir ka Allah, kabeh eta dilaknat. Ya, dunia jeung sakabeh pangeusna dilaknat. Artian dilaknat eta disapa disapu. Ya, dipika hewa. Inna dunya mal'unun ma fiha. Ya, sesungguhna dunia eta dilaknat. Sesungguhna dunia ngalanat mal'unun ma fiha, dilaknat sakabeh perkara nu aya sira dunia. Ila dikrallahi, kecuali anu teu dilaknat ku dunia, teu disapa teu disapu ku dunia. Hiji nyaeta jalma dikrallah, jalma anu selalu ingat ka Allah,
baik kerame kerehe kesorangan baik kerdinu rehe kerdiu ngedang rek sare udang sare rek kamana baik sehingga kadikir beda-beda. Ya, dikir dek lempang mah urang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu ngapalkeun urang. Dikir dek asup ka WC bunga bismika bismillahi Allahumma aina a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Naik rek dikir rek naik kendaraan bismillahi majreha wamur urang hafalkeun di si poho rek sare bismika Allahumma aya wa bismika amut. Rek naik mobil bismillah majreha wamur naik ranjang ingat keneh naik ranjang Allahumma ingat keur panganten doangnya geus kolot ge mah jarang naik itu. Poho. Nek naik ranjang geus poho deui. Ingat baheula doang. Allahumma jannibni wa jannibnas syaitana marojak kana muga Gusti ngajauhkeun ka abdi tina setan bikang jeung setan lalaki, muga Gusti ngarizkian ka abdi mangrupakeun anak supaya jadi eta urang. Ya. Maka didikiran eta sakabehna. Tegas jalma anu teu dilanat mah eta jalma anu selalu berzikir ka Allah. Dikir, rek nginum selalu ingat, rek dahar selalu ingat bismillahi Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Rek nginum rek dahar ya geus dikir-dikir eta geus diajarkeun bang guru urangnya malah di TK eta geus diajarkeun. Ya di sekolah-sekolah geus diajarkeun urang ya kudu nyaeta selalu berzikir. Artinya pengajaran guru urang eta urang supaya selalu rek naon bae pagawean urang, rek kumaha bae rek di mana bae eta urang kudu selalu ingat zikir ka Allah. Zikir tadi itu berbeda-beda. Kumaha pagawean urangna rek dahar mah kieu, rek lelempangan kieu, atawa lah cenah kami teu bisa teu hafal sekolah. Gas bismillahirrahmanirrahim bae. Dek naon bae pagawean anu nyata kasebutna dibilang-bilang bagus, maka dimitian bae kumaca bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim bahwa abtaru au aktau aina bisul barokah. Setiap perkara naon bae tanpa diawali dengan maca dzikir, teu maca bismillah azan, teu melak cau teu bismillah azan teu jadi para kata Tuhan dengan buahan. Bas bismillahan insyaallah dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya dzikir ka Allah Subhanahu wa taala insyaallah eta sakabeh pagawean urang pasti menimbulkan keberkahan. Hiji dzikir ka Allah, jalma harus selalu eling ka Allah mah moal menang lanat di dunia. Wa ma walahu jeung barang anu selalu ngurus atawa nulungan kana eta dzikir. Mana perkara anu sok nulungan kana dzikir? Urang moal bisa papanggih jeung para kasepuhan urang jeung guru-guru urang, ngupingkeun kana nasihat-nasihat guru urang ya iwalti di pelantarai ku panitia sahriyah ya disebar ke panitia sahriyah bahwa poe Rebo isuk wekasan kumpul di soreya pikeun pengajian sahriyah. Kumpul urang dina ieu tempat. Tah ieu tempat sebagai pertolongan urang taat ka Allah. Sebagai pertolongan urang dzikir ka Allah dimulai tawassul tadi sifatna. Tampun pokona. Sholawatna aya, ya maca pujina aya, maca tasbihna aya, maca doana aya. Tah sampai kesal. Ieu masjid mangrupakeun tempat pertolongan pikeun dzikir, pikeun mengingat ka Allah. Masjidna mangkana eta masjid urang kudu diagungkeun.
masjidna, majlisna, pondok pasantren naon deui anu aya hubunganana jeung ibadah ka Allah jeung taat ka Allah eta tempat anu bisa bakal nulungan ka urang jeung menjadikan suatu wasilah ya pikeun urang taat ka Allah. Diungna dina ieu masjid sabaraha jam urang dimulai 7:30 anu jam 7 segala sampai insya Allah orang jam 12 gitu. Karena kalak datang tuh bisa kabagian ya sabaraha jam eta geus ngitung sajam bae sajam ibadah 60 tahun dicatat ibadah 60 tahun di masjid sami bae ketika masjid kurang dipakai taklim pakai tolak ilmu ieu majelis taklimna ya sakolahna ya kabeh eta tempat-tempat anu menjadikan pertolongan urang mengingat dzikir taat ka Allah. Insyaallah salikna dina ieu urang tempat teu kaitung maksiat asal urang ngagosip bae. Insyaallah ieu mah nya anu diajarna ge kitab anu diobrolkeun ge urang masalah ubudiyah ka Allah. Wa aliman anu katiluna anu teu meunang lanat di alam dunia nyaeta alim. Nyata guru-guru urang anu ngajarkeun ka urang anu ngabimbing ka urang. Makana urang kudu hareun kudu atoh di Cilebur aya kiai aya ustad ulah dihewaan eta. Ya. Doakeun ku urang. Ya. Laju pertanyaan aya urang ieu sok mere duit eta kana kiai jeung kana ustad. Ngamplop teu mere duit teu mere amplop jeung urang ngadoakeun ya ulah hewa bae eta ya doakeun ku urang muga-muga tadi teh geus loba doana guru-guru urang kasepuhan urang dipanjangkeun umurna diberkahkeun ilmuna dihadekeun dibaguskeun disoleh-solehkeun keturunanna sehingga menjadikan penerus bisa ngabimbing ka urang masyarakat. Karena bila mana urang teu aya kiai, teu aya ustad dia talebur poek. Allah nurunkeun cahaya Allah, nur cahaya Allah hidayah taufik Allah melalui nyata ayana wasilah kiai jeung ustad. Santri sarobaya teh ge. Ya. Wa muta'aliman anu kadua jalma muta'alim jalma anu belajar ya illa aliman wa muta'aliman anu teu meunang laknat nyaeta teh alam dunya jalma anu keur belajar santri ya budak sakola anu keur diajar eta sami jalma-jalma anu keur menempuh pendidikan urang agung pada tadi karena di mana orang hayang ilmu manfaat, di mana orang hayang menang nyata keberkahan ilmu, agungkeun anu boga ilmu, jeung jalma-jalma anu boga ilmu, jeung jalma-jalma anu nuntut ilmu, jeung tempat-tempat ilmu, majelis taklim segala macam. Wa muta'aliman, jeung pangeusina, ya, anu sok mararaji bae teh. Insyaallah eta mah teu meunang lanat di alam dunya. Bagas berarti 4 poin ya, 4 perkara anu teu meunang lanat di alam dunia. Hiji jalma anu selalu berzikir ingat zikir maca doa ka Allah, jalma anu keur belajar, jalma anu ngajarkeun nyaeta guru-guru urang jeung tempat-tempat anu bisa dipakai nyaeta ibadah urang ka Allah Subhanahu wa taala. Wala tatibul akhirata illa bi'afika wala tatibul jannatu illa biruyatika. Kasebut bagus naga akhirat kecuali urang menang pertolongan ti Allah, menang nyata pengampunan ti Allah. Karena tujuan urang di alam dunia ieu dunia bukan tujuan, tapi tujuan urang eta pikeun ngalobakeun bakal pikeun ka akhirat. Ya. Jadi sarana pikeun urang nyaeta pikeun ka akhirat. Maka lobakeun urang nyaeta bakal di dunia pikeun urang menuju akhirat karena akhirat teu aya bagusna kecuali urang menang pengampunan ti Allah Subhanahu wa taala. Pintu daripada akhirat nyaeta alam kubur.
lamun di alam kuburna orang bagus senang indah kaditu nage eta insyaallah. Tapi di alam kuburna bae geus pohara haliwunya maka kaditu nage atuh hese tahu. Sedangkan loba keneh eta alam masar, alam mizan, alam hisab, alam sirat kaditu loba keneh. Geus usahakeun hirupna di alam dunia ieu urang ketika urang balik ke akhirat urang menang pangampunan ti Allah Subhanahu wa taala. Wala tatibul jannatu ila biruyatika pangeunah-ngeunahna engke urang nikmat jeung sakabeh kanikmatan di alam akhirat urang asup ka surga. Mudah-mudahan ieu anu di jero masjid anu di luar ge anu di luar ge diasupkeun kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kan surga eta teu cukup ku amin. Tadi teh ya urang kudu taat, urang kudu dzikir, urang kudu meunang pangampunan ti Allah. Da ka surga eta sanggeusna ka surga, surga eta bertingkat. Sabaraha tingkat eta surga? 7 atau 8? 7 nya. 7 surga eta. Ingat kerdi SD eta orangnya. Diajarkeun mata ku guru urang. Surga 7 neraka aya 8. Eta bertingkat-tingkat, tingkat ka 1 sampai ka tingkat ka 7 eta beda-beda kenikmatanana. Ya di surga eta urang tinggal kahayang. Lamun di alam dunia mah urang hayang dugan kudu naik. Jadi lamun di surga mah tinggal kahayang eta dugan anu neangkeun. Lain urang anu naik tapi dugan anu neangkeun. Ya hayang kado di dunia. Eta mah kahayang dunia geus wallahu alam dia alam surga. Hayang kado urang kudu naik di surga mah teu nganti kado datang sorangan. Lamun tatangkalan teh mah eta dahana datang sorangan ka urang oloyong gitu datang sorangan neangkeun urang eta nikmat-nikmatan di alam surga. Pokona mah di alam surga mah geus pokona mah bisa dibayangkeun. Moal ngising di surga mah moal kieu, moal nginum sebab eta mah pagawean dunia. Ngising, kieu ya, itu mah pakai dunia kesangan moal, teu mantek make AC di ditu, mantek kata kipas angin. Moal kesangan. Kumaha jeung di surga geus nikmat da pokona mah di surga. Encan eta urang kolambuna sutra, kolambuna caritas inten berlian emas, anu kitu segala teu anu menang kitu. Anu menang gedongna 70 gedong. Sagedongna eta anu menang kota sakotana eta 70 lebarna cenah ge kota Pandeglang. Ya, saurang anu meunang kitu sagala eta. Kanikmatan di surga eta pohara. Ya. Tapi anu pangnikmat-nikmatna di surga eta ningali ka Allah. Geus ningalina aya anu sapoe sakali, aya anu saminggu sakali, aya anu sabulan sakali. Kumaha tingkatan surgana tadi teh ya. Ya. Kumaha tingkatan surgana. Tegas teu aya di kanikmatan surga angin urang diberi nikmat di kanikmatan ningali ka Allah. Ieu satu riwayat bahwa aya hiji manusia bapakolot urang kabeh Nabi Adam jeung Siti Hawa alaihissalam. Ya meunang kanikmatan ku Allah Subhanahu wa taala di surga. Tapi dicoba ku Allah bikin menjadi khalifah di alam dunia. Ya diriwayatkeun Nabi sallallahu alaihi wasallam lama abatallahu adama minal jannati lil ardi hajina alaihi kurusain fa jawarahu ila dabawal fidah. Nalika Nabi Adam meunang kanikmatan jeung nikmat di alam surga, Allah diturunkeun ke alam dunia. Ya beda-beda penafsiran. Ya aya anu diturunkeun ku sabab maksiat, aya karena litasre karena bikin menjadikan khalifah di alam dunia. Geus pokona mah singkat caritana Nabi Adam diturunkan ke alam dunia ku Allah bikin menjadi khalifah di alam dunia, bikin mengurus alam dunia. Sebab samemeh turuna Nabi Adam ke alam dunia itu jadi
di dunia penuh dengan kamaksiatan. Sebab sama usina nyata jelema di heula sebagai ujin anu sebutna nanta ajazil, bangsa jin, satu hewan bangsa jin. Akhirnya bangsa jin teu bisa mengendalikan alam dunia. Ya, dolim, saling bunuh, saling payahan. Ya, akhirnya Allah ngutus malaikat pikeun ngalawan karena eta jin anu dolim anu nyian karusakan di alam dunia. Apalagi jin saroma eta morehan gunung, morehan laut, ya batu segala gesik segala macam masalah jin eta bae aja. Diturunkan ke Allah alam dunia malaikat pikeun ngalawan bangsa jin. Bangsa jin ini diusir ka laut, aya diusirna ka laut, aya dikeun ka pulau-pulau, aya dikeun di gunung-gunung. Makana eta usina jin doang eta. Lain ka eta urangnya. Kudu urang dikir tadi teh ya. Kudu loba dikir lamun urang ka laut, ka pulau, ka leuweung, eta urang kudu loba ingat ka Allah sebab eta tempat-tempat bangsa jin. Ya, akhirnya ku Allah diturunkeun lah Nabi Adam ke alam dunia. Ya, Allah Subhanahu wa taala dina surat Al-Baqarah nanti wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Dengekeun malaikat. Ya. Bahwa kami ieu rek ngajadikeun Adam sebagai khalifah, pengurus alam dunia. Supaya dunia beres, supaya dunia rapi. Ya, malaikat reaksi. Masak malaikat. Qalu ataj'alu fiha may yafsi wa yasfiku dima. Terus tadi kemana? Wa nanu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qalu memang dina bahasa rujuk nama eta kana malaikat sak baru penafsiran. Tapi penafsiran malaikat mah tilok nan karena tilok demo. Malaikat mah tilok nan karena tilok komplain selalu nurut ibadah ke Allah. Makanya satu penafsiran mas sekalipun rujuna kana malaikat qalu tapi eta nya dinanya eta lapat dinanya eta mana nama kana nya eta iblis anu dipimpin ku Ajajil teh ya. Gusti teu ingat kitu ya kana jalma-jalma anu mengurus kana makhluk-makhluk anu mengurus ke alam dunia bal lagi geus nganyeun karuksakan di alam dunia. Berapa cenah kembaliin karuksakan teh ieu. Ya, ari kami mah cenah sok maca tasbih, sok maca puji, sok ngabersihkeun ka Gusti selalu nyata ibadah ka Gusti. Cak Allah Subhanahu wa taala ini alamu mala ta'lamu nyaho-naon maneh. Cak Allah Subhanahu kami anu leuwih terang daripada maneh. Ya. Diturunkan Nabi Adam ke alam dunia pikeun ngajadikeun khalifah pengurus alam dunia. Kabeh kullu sain hajina ali kullu sain jawaro kabeh ngeluh sedih. Tatangkalan gunung batu ngeluh sedih. Sedih Nabi Adam diturunkan ke alam dunia tadina aya nikmat. Aya dina kanikmatan di alam surga. Malaikat ngeluh sedih, malaikat sebab Nabi Adam diturunkan ke alam dunia. Sebab dunia mah tempat nariweuh. Ya. Pan biasana hayang dahar tinggal kahayang, hayang minum tinggal hayang. Ieu mah pan lamun hayang minum kudu ngalacai heula, kudu naheur heula. Lamun hayang barang dahar kudu masak heula di dunia makan gitu. Ya. Tapi di surga mah tinggal kahayang dong tadi. Tinggal lagi datang. Kabeh alam dunia milu sedih. Ila dhahaba wal fidota kecuali emas jeung perak. Sebab emas jeung perak mah benda mati teu boga sedih. Teu boga mata hate. Bahwa Allah ilaihi ma ini jawab hukuma bi abdin min abdi. Dan Allah Subhanahu wa taala kami sebenarnya geus mere tatangga ka anjeun wahai Adam jeung Hawa mangrupakeun hamba-hamba kami anu mulia.
nyaeta dideukeutan jeung para malaikat deukeut jeung Allah Subhanahu wa taala. Summa abata min jiwarikuma maka kuari kami nurunkeun ka anjeun ka alam dunya. Fajina alaikul sain fajawara ila antuma sakabeh nyata perkara milu sedih kecuali anjeun wahai Adam jeung Hawa lain ukurnya eta sedih. Ya, geus kuari mah ulah sedih-sedih ayeuna mah geus kudu menebus kana kesalahan, menebus kana dosa. Ya, kudu tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Geus nu kaduana Nabi Adam diturunkeun ka alam dunya tapi pikeun tobat. Nabi Adam ngalobakeun doa eta teh. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Satu riwayat mah Nabi Adam sujudna maca Rabbana zalamna atas 40 tahun. Sampai cenah ge eta ya cukut-cukut anu di sekitar Nabi Adam jararani maca eta. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 40 tahun sujud. Urang maka karak samenit bae kita geus lieur. Sujud. Padahal urang sunnah nalika urang nyusupkeun nyaeta ngahadapkeun nyaeta perkara anu luhur sirah urang tarang urang di tempat sujud. Sunnah cenah lamun urang salatna sorangan bae lobakeun nyaeta urang sujud. Lobakeun nyaeta urang babacaan dina sujud. Maca tasbihna ya ulah 3 kali keur sorangan mah eta. 7 kali 11 kali terus urang maca doana dina sujud aya ya. Jadi mungkin salat sorangan eta urang mungkin loba pagaweanana mungkin loba nyaeta waktuna. Jadi ieu mah mungkin salat sorangan mungkin kenceng pada saat mungkin babari anggeus ya. Jadi ulang eta lalunya berjamaah teh sudah mah cenah kepal tekuat. Pamalam imamna ieu cenah geus salat teh wah. Sholat bisa 10 menit, biasanya 5 menit, ya mah berjamaah sholat bisa 10 menit. Kira-kira lamun sholat sorangan mah tangan 1 menit mungkin gancang. Dibalik orangnya. Ila antum ayeuna Nabi Adam eta tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Faqala ilahuna wa sayyiduna anta alamu annaka jawartu nabihim. Gusti pangeran abdi jeung Gusti abdi Gusti anu maha terang. Sanyana Gusti anu geus ngadengkeun anu geus natanggakeun ka abdi Gusti abdi didengkeun jeung nikmat kanikmatan Gusti abdi jeung didengkeun jeung nyaeta makhluk anu suci di hadapan Gusti nyaeta malaikat wa wala kamutonun mutiun hamba-hamba Gusti anu selalu taat ka Allah. Malaikat mah jelok maksiat ya, malaikat mah selalu nyaeta taat ibadah ka Allah. Makana malaikat teh boga nafsu. Aya anu maca tasbih bae eta malaikat. Aya anu maca puji bae, aya anu nampa bumi bae cenah malaikat. Tegas kumaha tugasna eta. Falamma asaqalam nazan alaihi. Maka ketika kami berbuat dosa, hamba Gusti berbuat dosa, nahzan alaihi ngan ukurnya eta milu sedih doa. Ya, ketika nyaeta Nabi Adam berbuat maksiat, ketika Nabi Adam diturunkan ke alam dunia, makhluk-makhluk nu lain mah ngan milu sedih doa. Akur eta sarua. Ya. Bila mana aya hamba Allah anu bigawe maksiat, batur mah ngan milu sedih jeung milu nyaeta pilu doa. Makana bila mana orang ningali jalma anu maksiat ulah urang nyaeta dihukum urang doakeun atawa urang dibere nasihat ulah cicing bae nya lamun aya maksiat bila mana urang boga pangkat gunakan pangkat urang bila mana urang boga kekuatan gunakan kekuatan urang bila mana urang bisa nyegahna maksiat na kuleungeun gunakan leungeun gunakan jabatan urang, gunakan lisan urang. Lamun urang teu bisa, ya cukup urang dina hate ulah urang akur, ulah satuju dina maksiat. Jadi urang kudu nyaeta ingkar bahwa itu adalah maksiat.
Cak Allah subhanahu wa ta'ala ila wa ijati wa zalali la ajatakum hatta la yanala kula syait illa bikum. Tetapi cak Allah subhanahu wa ta'ala demi keagungan jeung kagagahan kami, sekalipun anjeun kuari geus aya di alam dunia, alam nyaeta ruksak, alam anu riweuh, tapi hatta la yanala kula syait. Tapi eta alam dunia moal nyaeta memperoleh, moal menang sakabeh perkara illa bikuma kecuali dengan ayana anjeun Hawa jeung Adam. Ya, sebab Allah subhanahu wa ta'ala geus wahyu ka Nabi Adam jeung ka Siti Hawa. Urang kuari moal terang naon eta aqua, naon eta gelas, piring gede, piring leutik, tangkal cau, tangkal kalapa. Lamun teh Nabi Adam diturunkeun. Ya, dan terus ayat nanti apa ayatnya Nabi Adam pertama di alam dunia dia dibeja-bejakeun alam barang-barang nu aya di alam dunia. Nu pangheulana dibejakeun di alam dunia dia cenah tangkal cau. Ieu tangkal cau kaeta nu garingna kararas ngaranna. Kaeta anu etana daunna, ieu buahna, ieu piring leutik, ieu piring gede. Tuh. Dengan ayana sababiah Nabi Adam diturunkan ke alam dunia, urang jadi tambah-tambah ilmu, tambah-tambah pengetahuan, jadi nyaho dimana cerita ayana piring leutik ngaranna di baheulana geus aya teh Nabi Adam. Eta tangkal kalapa, eta tangkal cau, eta tangkal kadu. Ya, lamun eta kadu gah raga geus asak kalian di luhur. Geus aya ti bituna eta ilmuna. Geus aya. Ya. Gas pokoknya mah moal urang terang karena sabar perkara di alam dunia, moal urang terang karena usaha, moal urang terang karena jalan pikirnya eta ibadah ka Allah salamat, lamun teu diturunkeun Nabi Adam. Geus berarti eta lintas rek. Nabi Adam eta diturunkeun ka alam dunia eta loba hikmahna. Hikmah jeung pelajaran pikeun urang sadayana. Mudah-mudahan urang termasuk jalma-jalma anu taat selalu berpikir ka Allah Subhanahu wa taala, diiringi hidayah sareng taufikna, amin ya rabbal alamin. Panginten sakila anu disampaikan kirana ngapuntenkeun dihapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.